Halo, assalamualaikum Sobat Bedul. Kita berjumpa kembali di konten Ngobrol Bari Ciprut. Malam ini kita akan membahas tentang Persibnya. Ada baju lagi ke Persib. Mungkin kan kamu ngebahas Liverpool atau Crystal Palace mah. Nah, sebelum memulai ke kontennya, nanti ada dua orang narasumber yang bakal datang langsung dari Uruguay dan dari Bandung lah ini mah. Nah, kita sekarang ada sebelah Gangan nih yang nemenin kita nanti makan nih. Sebelah Gangan, Batagor Gangan, tapi ini sebelahnya juga ada Baruda. Jadi kudu langsung dibelian, dapang ngeunana salam dunia asli. Nanti untuk pemesanan, dia mah bisa buat acara, misalkan saudara mau umroh, bisa nanti pesan ke sini, atau pengajian atau acara-acara besar lainnya. Nanti nomor teleponnya ada di bawah sini, bisa langsung dikontak. Pokoknya untuk area daerah Jababeka itu deket banget aksesnya buat ngedatengin Batagor Gangan nu paling ngeunah yang lagi viral di Jababeka. Nah, kita coba dulu atuh. Kita buka tuh urang naon hareudang ka mun diriungkeun urang mah teh sakecamatan di pangeunahna. Nanti kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu narasumber kita lagi OTW di sini. Saya mau nyoba makan dulu. Nyoba lain itu sudah rasanya ada bola dagang di dina letah teh. Asli memang benar harga aman, kualitas mewah pokoknya mah. Jadi kita hitung dari 3 sampai 1, nanti narasumber kita bakal tiba-tiba ada di sini ya teman. Pokoknya mah gitu ya hitungan. 3, 2, 1. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini yang dari Uruguay ini nih. Mungkin udah nggak asing lagi kan kalau buat sahabat Bedul mah nggak asing lagi nih sama komandan kita. Nah, ini tamu istimewa kita nih. Kalau itu ada bapak siapa itu? Saya lupa lagi. Sekapung mah namanya. Nama asli? Nama saha we bahas eta mah. Bedul. Nama sama Bapak Bedul nih, ada juga nih Bapak siapa Pak? Bekamenga. Bapak Bekamenga ini alias Paijul. Ya Paijul nih bobotoh langsung kita impor merenya dari Bandung ke sini gitu. Sekarang kita mau membahas nih. Kebetulan kan Pak Bedul nih, komandan kita nih kan dia ikut member Paspor Persibnya banyak. Nah, jadi kita pengen tahu nih perkembangan Persib di era Bojan Hodak yang sekarang di mata seorang yang memiliki paspor planet Persib nih, dari Pak Dadi nih sama dari Bapak Bekamengan gitu. Jadi pengen tahu nih pendapat-pendapatnya. Kan kita sudah tahu ya bahwa Persib mah sudah jelas bakal back to back kagak seulawan di Liga Indonesia. Jadi bagaimana nih kayak misalkan apa yang terjadi di Persib sekarang kan mengejutkan dunia orang jeung geusina kemudian Liga Indonesia mah kan geus puguhnya. Jadi naon sih dari sudut pandang seorang Pak Dadi ngelihat Persib hareudang pisan kayaknya pokoknya. Wah, saya juga panen kata lah. Nah, bisa gitu lah. Nah, jadi kan sekarang Pak Dadi kan hampir setiap Persib laga home pasti datangnya, walaupun kita jauh posisinya dari Bekasi kan ke Bandung, nanti bikin ke memelaanan gitu, datang ke stadion Raja Persib gitu. Yang sementara biru gitu teh. Mata kudu Datangnya mau ke kieu gitu. Wah, kerja wajib. Terus kalau dari Pak Ijul sendiri ngeliat Persib sekarang gimana sih Pak Ijul? Mimiti ayeuna racikan Bojan Hodak pokoknya master kelasnya. Di pemain-pemain naonnya kan ayeuna teh pemain loba nu cedera. Tapi teh jadi faktor hambatan ya. Faktor hambatan bagi Bojan. Jeung naonnya ngaracikna teh jika ayeuna David da Silva contoh para mainnya cedera teh diganti ku Rian Kurnia, Ciro jeung Beckham. Sacan Ciro akumulasinya kemarin di akhir pertandingan. Jadi bisa memanfaatkan si Bojan itu bisa memanfaatkan pemain-pemain waya gitu. Di mana
pemain-pemain lain ke cedera gitu. Emang master kelas lah Bojan. Jadi 1000 taktik ya. 1000 taktik. Kan si Bojan nelpon kemarin ke saya teh. Kumaha si Bojan teh? Jadi pemain mah eueuh pemain bintang. Eueuhnya mantap dibuktikan ayeuna nya posisi nawe cik paribasa di titah main barisa main jeung hese eleh si Bojan. Jadi ada lain, jadi kalau misalkan ada sebagian kelompok atau sebagian orang yang bilang, wah Persib ayeuna mah hoki, gimana tah nanggapina? Ya, cek statement coach Bojan oge nya kamari mun misalkan hoki nya tutuluyan hoki gitu teu naon, nu penting mah Persib bisa juara gitu. Jadi kabuktian ayeuna gitu tah. Benar. Nah jadi kitu cenah ieu teh kerek di awal-awal tah. Ieu teh karena salah satu di dia ya orang dalam. Jadi transfer Persib mah geus nyarang kayak di kode-kode pokona gitu, pokona mata ulah di-skip lamun nonton. Jadi ameh nyaho ieu sanu rek pindah. Jadi salain Mang Mamat aya oge rek pindah pokona. Jadi kan dibahas kita kupas tuntas lah di sini. Jadi udah sebelum nanti minggu depan kan minggu depannya Sabtu ayeuna kan Persib laga terakhir kan di home pada di pasti kan itu merenang. Alhamdulillah menang tiket loh. Abi di bawah tuh. Jadi harus diketahui ya sobat bedul bahwa tiket Persib teh geuningan hesena ya Allah. Hese pisan padahal harga tiket geus melonjak tingginya lebih dari 100% anu biasana 100 biasanya 125 lah. Akhirnya jadi 400 nya. Jadi 200-an. Wah. Anu PBS biasanya 200.000. PBS PBO jadi 400. Tuh, tapi dah di Bareli aing Persib mah dah segala pake dah sama mahal lagi tiket Persib mantap. Persib mah bisa dibilang keuangan teh stabil, mungkin salah satunya dari faktor pembelian tiket oke kan memang animo bobotohna geus moal katahan nyara renteng kabeh gitu. Nah, jadi sekarang kita geser dulu sedikit nih. Kita bisikan banyak orang yang nanya naon sih keuntungan buat bobotoh yang gabung ke Planet Persib. Kan ada tuh satu member ngaran member nanti paspor Planet Persib meureun kitu nya. Nah, pasti kan ada plus minusnya dong, apalagi bisa dibilang jika paspor Planet Persib itu diadakan langsung di manajemen Persib pasti saeutikna kan aya benefit-benefit nah tuh pada dia mau mungkin deueuhnya modal cek paribasana aksesna naon siapa tahu dipermudah jika pada dia kan beberapa kali bisa ngikut pemain latihan pan Training ground kamari mau viral eta kontena mungkin ka hareudang ya mun pisan nu geus nonton pokona mah eta nepikeun ka ratusan jam kita panen pokoknya di situ. Coba pada diulas sedikit lah tentang bergabungnya keuntungan buat orang-orang yang bergabung di Planet Paspor Persib. Awal mula gabung Planet Persib deh ke di Graha. Awal teh kenyangan baju lah misalnya. Kenyangan baju. Hashtag teh anjir. Kita minum gelis eta teh mah euy. Emang bang. Monjay. Nawarkeun lah Planet Persib dengan keunggulannya bisa maksudnya teh bisa ningali latihan terus salah satu baju bener dia baju limited edition-nya. Iya mah bener. Ya kan baju tadi dijual di bener tidak dijual bebas lah. Hanya untuk paspor Planet Persib. Terus setiap belanja di merchandise Persib ada diskon 20%. Salah satu benefit nanti. Jeung maksudnya teh nyeram orang gede milik mah pas jual teh bisa asup ka gedung sate. Eksklusif lah. Oh, eta mah indah pisan, eta mah impian. Asli. Impian semua bobotoh eta mah. Asli eta mah. Loba sih keuntungan. Jadi pas juara teh jadi asup ka gedung sate na ketemu. Bisa aja lah merayakan bareng-bareng aja lumayan. Jadi istilah nama ya kamari lah eksklusif kan kemarin training ground kan tidak semua dapatnya tahu ge kan. Da kumaha milik yang rezeki eta mah beunangnya da alus wae di dunia. Alhamdulillah. Sok bahasa escort budak lawan Madura menang deh dikocok bagian Ciro Alpes bener tuh walaupun pada akhirnya dibawa ke Adam Alis si Ciro marah budaknya gitu. Terus nu kamari pas training ground kan
menang oge dirinya kan miluan seleksi Persib asalna tanda pokamari kumaha eta di lapang. Jadi moal Ripuh ya. Ripuh asli. Jadi mau jadi Ampun, tahu orang. ampun nya. Tapi itu kamari ge ngeliat di kontenna bapana menang, budakna menang. Jadi milik kita jauh nya. Nah, sekarang kita tanya we di Pejul kan emang berkomunitas. Iya, tadi Oh, mangga Pak, mangga ngasola dipake si beungeut tuh. Mangga sok Pejul pilih bade di mari nu moal. Bedanya teh we rokok da ieu mah teh disponsoran rokokna. Jadi ya Pejul kan tumbuh dan besar lahir di Bandung. Benar. Jadi awal kecintaan Pak Ijul ka Persib teh awalna teh kumaha gitu. Jadi rada dalam memang Persib teh jadi di emang budaya merenya di Bandung mah tos lain jadi naon ya support hungkul gitu. Jadi lain komunitas tapi identitas gitu ya. Pasti nu lahir di Bandung ya pasti resep oge pasti hampir KB nu boga ka bola pasti beki Persib itu. Jadi awal-awalnya tuh pas umur-umur jadi awal nama diajak ke stadion ku bapak pas zaman Siluwangi meureunnya pas sanes abi mah pas zaman Jalak Harupat. Oh, Jalak Harupat. Pas zaman Jalak Harupat ingat kene SMP atau SD lah. Tiletik memang diajak nonton Persib pas memang kan mun misalkan dulu mah beda sama sekarang bela aja. Nama kan rapihnya mungkin pada di asup rapi terus memang ketat kumaha lah asup stadion. Mun dulu mah kan wah mun misalkan nonton Persib teh di jalan wae geus pinuh geus pabelit parkir motor mobil wah misalnya. Jadi pas asup stadion ge basa leutik ge lewat sawah nyusuran sawah. Jadi teh langsung ka stadion tah. Jadi teh lewat jalan oge gitu. Jadi parkir teh di rumah warga. Di rumah warga parkir da can aya naon ya can aya tempat parkir nu jiga ge bela ayeuna nya kan ayeuna mah bisa masuk ka aksesna lebih mudah lah gitu ya. Nah pas diajak ke stadion masa leutik wah masuk didinya benar-benar ningali atmosfer bobotoh beda pisan jeung nonton bola secara di TV gitu. Oh jadi kepuasan batinnya lebih asa Persib nu aing Persib nu aing syahat gitu. Oh jadi awal-awal nanti pas SMP lah mulai jatuh cinta teh gitu. Jatuh cinta SD SMP lah. Mulai teh. Mulai teh SD SMP. Cuman memang di SD oge tos ditinggali ya ka bola terutama di Persib ieu gitu. Memang setiap aya balona kan di Antv-nya. Zaman-zaman Liga Jarumnya. Liga Jarum balona. Nonton di TV kieu. Wah seru pas stadion langsung wah tambah dedeyeun resep gitu nonton Persib secara langsung jeung memang naon ya ku HTT aja nih nyupportnya jadi beda lah gitu. Jadi jeung geuting hate nyaan lah gitu. Jeung geuting hate nyaan. Memang di leletik teh benar ti leletik gitu boga Persib teh. Gitu sih. Pokoknya mah darah biru lah. Darah biru bener. Dalamun orang Sunda mah kabeh darah biru da pecinta Persib. Bener. Gitu. Tah lamun pada di awalnya ya kan secara langsung model ayeuna kan pada keur mewariskan kecintaan pada di Persib ka barudak meureunnya ada barudak sok di bawah gitu meureun salah satu treatmentna. Tah aya pada di baheula kumaha tuh bisa pun ka Persib peukeun ka bebaladagan ieu gitu kumaha tah mimitina? Ya bahkan lagi saya kerja Jalak Harupat udah pakai tiket. Oh baheula mah Sama-sama kan duit. Ya zaman zaman kacau ya pokoknya namanya tidak serapi sekarang menurutnya tuh berarti benar eta mah da lain gosip da benar terjadinya bahwa baheula asup ka stadion teh nyogok teh nyaan eta mah bener nya ada emang nyaan 20.000 bisa asup tah terus kumaha deui tah nyaan bener maksudnya dengan ayeuna Persib ayeuna kan maksudnya itu tertata dengan rapi lah. Mungkin kali barcode oge mungkin 3 kali gitu kan. Asli pabelit pisan kan ugerkeun 3 kilo leuwih ti BLT. Sumpah weh. Nah, ini kan masuk ke gerbang di barcode. Masuk ke stadion di barcode wae. Erek joki kan di barcode wae. Benar.
Jadi aman lah kamu ke saya bawa budak lah ke maksudnya teh family lah. Yang pamil mah Family. aman lah gitu tempatnya. Namun mungkin di zaman Pak Ijul atau pada di baheula mah mau budak Wah. teh sieun pas sedek-sedeknya. Nah. Asli Haribang. Bener, pada dempet-dempet kan model pas dek abus oge-nya Benar. gitu kan. Can di stadion, can di luar stadion kan. Asli gitu teh paboli itu terus sebenarnya. Tapi dah apapun yang terjadi tidak menjadi penghalang Benar. untuk mendukung Persib secara langsung gitu ya. Pokokna gitu. Nah, eta. Jadi pas orang pas heula gitu maksudnya ke budak. Udah kasihan gitu maksudnya non, sesereket gitu-gitu kan. Ngebos-ngebos ya. Tapi ayeuna orang pas buka budak anu asa hariwang ya. Power darinya, power komo jelema nu datang ribuan Asli. baheula mah kan Bener. nonton ge tidak dibatas kayak sekarang kan. Ya. Dulu mah ya karupat bisa Bus, penuh bus, bus. sampai di luar ge masih kene teu karasupkeun kan dulu kan. Saking aredana lah gitunya ka Persib. Makana ieu nempo Persib ayeuna asa cek paribasana jeung Barcelona ge wanieun Persib ayeuna mah da Jeung Madrid ge wani lah. asli wanieun nya Madrid. asal jeung MU meureun. Ayo jeung MU lah. Jeung MU bingung meureun. Bingung. Kayak ngelehan MU Nah, na. gitu. Jadi gitu cenah awal keluarna cinta karena terbiasa merenya karena orang teh 3 detik teh berenang ku kolot ini sih mending aja Persib membal setik mending jadi pemain Persib jadi impiannya ai Persib mah. Tapi dah kudu diinget da Persib ayeuna mah lain anu bogana lain Bandung Unggul. Tapi salam dunya anu bogana kan kitu kan loba oge kan bobotoh jika saya dulu pernah hidup di Batam. Di Batam ge ada komunitas pencinta Persibnya bobotoh di Batam ku anjir pabulitna Pak. Nepikeun ka rame edan pokona. Geuning da Persib mah lamun cek Mijan Radotik oge sekali masuk Persib susah keluar di dalam ini digagetih we cenah kitu cek si Mijan. Aya ayeuna aya di sini Mijan Radotik cenah gitu. Nah, terus ieu kan Persib geus pasti juara kan ya? Geus pasti juara ya. Karena pada di mana jauh ai Pejol pan di Bandung tinggal ngajongnya dan nepi. Jadi daratang wali tadi itu merayakan pesta ieu mah hajat teh Bandung ieu mah kan geus jelasnya. Bandung hajat deuk daratang wali teh kali itu cenah. Pan tiket geus aya ya. Oh berarti kan acara nanti minggunya, acara si menurut konvoy nama kan di berebetkeun nanti kan poe minggu. Eta jadi mengikuti rentetan-rentetan kabeh acara nanti yang merenang gitu. Saya paling standby di deket kan di Gunung Sate. Soalnya soalnya bari bawa keluarga ada hari warna ge. Aya rute dari kemana wae? Pergi itu berarti? Kamari teh lamun teu salah macam ti balai kota senang ngeliling terus kawas tu kencana kadinya nepikeun ka Cilamaya ka tukang ka Gedung Sate ka tukang. Kapan sopati dia kamari deui berarti? Tapi ka handap. Oh, ka handap. Tapi da angger moal ka Tampung. Nya. Mau ka Tampung pasti biru lah Bandung mah. Jadi kemarin aya nu ngadm ya di instagram.com/channel. Jadi buat sahabat bedul yang belum follow bahwa dan family channel teh nggak cuma di YouTube, ada di TikTok, ada juga di IG. Nah kemarin ada yang nge-DM ke IG. Benar atau henteu cenah orang tanyakeun we ka ieu daerah raya di dieu gitu. Kan kieu cenanya kemarin pas konvoy Persib ieu. Atau kerja jogedan, katabrak ku motor da lain arah rambak. Ada nu sini tangkep jadi bahwa lamun Persib juara mah emang jelema teh jadi sa someah gitu atau kumaha gitu sih kayak apal kan orang-orang di luar pentingnya gitu. Ya emang terjadi gitu sih. Ya kan kabuktian di dong. Kan rame kan perihal mata kamari kebenaran Pas kabar emang buklak kan. Itu kan harus ditangkap itu asli. Malahan aya anu nepikeun ku saking hebatna konvoy, pamajikanna tinggalin. Pemain sih ya jaba geus jauh eta nepi ka kitu gitunya. Jadi lain heureuy gitu. Pokona mereka padupak we agar gitu mah nya. Peace we. Dulur pokona mah damai. Nah, ieu Pejul menyikapi ieu kan ai Bandung mah nya kota kreatif meureun jeung si barudak teh ngaracapruk we kumaha aing we pokona mah. Kabeneran keur hajat kieu geus beberapa kali kan. Bahasa kamari meuna draw lawan Barito kan konvoy. Terus bahasa Persibaya draw kan langsung konvoynya. Tah, kan banyak ya kayak reklame rumah makan. Terus kayak banner-banner rumah makan dibawa-bawa. Jadi fenomena jadi kumaha jadi fenomena yang unik meureunnya. Tah jadi buat warga-warga Bandung ngasih eta bisa kepikiran karena itu gitu. Karena mun tinggal ku abi nya, abi ge kan sok tahun kamari sih ningali konvoy sedetik banyak tinggal konvoy
Jadi memang mun misalkan ke perayaan gitu mah nya Bandung hiji kali 24 jam teh tanpa aturan teh Oh, jadi bebas ya. bebas cokotan asal lo tidak merugikan satu sama lain lah ya. Eta nu penting mah jaga eta keamanan dan kondusivitas mah mah kudu. Tapi da sparinter atuh Pasti ayeuna mah geus. Pokona mah lamun ka handeutan meunang, handeut setik mah soal handeut teuing. Handeut nya riwang gitu. Sahen. Asli. Nah, terus ieu menyikapi isu beberapa pemain pilar Persib yang mau hengkang. Nah, dari pada di dulu kan kumaha tah? Nah kan cek Pak Haji Omoge, maksudnya teh yang keluar masuk pemain udah biasa lah tentunya. Tapi kan mungkin ya ada titik berat di saat pemain idola bobotoh keluar lantaran geus nembongkeun bukti dengan 2 bintang meureun nya eta nu nyieun berat. Jadi pada itu berharap kumaha sih aya teh Persib kan cenah mah deuk aya permajaan tim. Jadi kieu kan dengan isu-isu kayak si Ciro, si David kan para lindah cenanya Kamalut terus si rumor-rumoran geus pabeuli teh pokona mah da lamun di bursa transfer pasti Persib mah handeut wae. Pasti we rumorna teh model si Messi ke dekat Persib cek pada masa ngaranna ge rumor. Bener Messi, beda Messi. Tah eta pernah baheula katipu eta geus pahan eta ge. Tah dari sudut pandang Pak Ijo sendiri selaku bobotoh ti orok beureum lah cek paribasana nepi ka ayeuna menyikapi hal tersebut tentang perpindahan idola-idola pemain Persib teh kumaha gitu. Jadi misalkan ayeuna rumor Ciro Alves yang pindahnya. DDS. Omongan Brazil si Tirol si Agus kan udah pindah oke kan gitu. Walaupun masih rumor ya, can resmi kumaha-kumahana. Sebenarnya sih nu hiji sangat disayangkan lah nya sebenarnya. Tapi baik di manajemen pasti pro kontra lah nya nu kieu mah. Perpindahan kieu aya nu alasan pindah da geus umurna geus tepas lah gitu nya, geus kakolotan gitu juga Ciro. Karena tahun hareup si Ciro lagi stilu 7. Stilu 7 nah misalkan menyikapi ayeuna perpindahan rumor eta nyabi mah selaku bobotoh ti Orok selagi itu tidak ya urang geus percaya pisan ka Bojan lah ayeuna teh. Ayeuna Bojan dek ngalepas atau pemainnya sudah tidak istekatean di Persib walaupun Ciro hati biru cenah tapi pindah ka Malut ujungna kadinya nya pindah ka Malut nya urang percaya Bojan bakal naonnya masukkeun deui pemain nu kualitasna tidak jauh berbeda lah. Insyaallah lah gitunya. Karena selama ieu urang ningali racikan coach Bojan nu di beja tadi manehna ayeuna bisa memanfaatkan pemain nu aya pertama. Terus kan ayeuna si aya rumor-rumor oge Sadio cenah digabung. Mun misalkan Sadio gabung kan otomatis memang jang pengganti Ciro teh walaupun dukanya di Persib teh ngaklop moal ieu si Sadio teh mungkin di Malaysia oke lah nya. Secara individu mah mewah secara individu mewah apakah sebagai pemain nanti di Persib ya rumornya gitu. Jika deal apakah bisa sebaik dan bisa membantu tim untuk juara untuk ketiga kalinya kan kita tunggu saja untuk racikan coach Bojan. Nah, jadi dari sudut pandang Pak Ijo teh juga kitu cenah udah. Tadi dari orang dalam kumaha ieu mah ieu. Nya lamun kalawan nya pasti sedih lah. Pasti aya beratnya karena geus mawa 2 bintang bener nyata ieu mah kan lain dongeng. Sebut legend oge gitu. Emang bener legend pisan. 2 bintang mah. Sejarah lah kan. Sejarah. Bener. Back to back. Bener. Jadi si Sacan pada menjawab ya. Jadi buat bobotoh meureun anu poho, urang sedikit we diulas. Bahwa Bojan mah memecahkan semua mitos yang pernah ada di Persib. Hese menang kembali. Pelatih asing mau bisa mau juara Persib pasti juara ada ngomong mana. Terus Persib mah juara lamun format kompetisi kemarin teu full formatna full juara keneh wae. Langsung back to back deui. LA kurang ke Persib mah. Tah jadi kumaha pada deui santai. Tadi. Tadi. Nyai sedih mah pasti sedih sih. Saya termasuk lah budak rasa kasih Ciro bener. Dapikeun kangaran baju ge Ciro Alves tapi ku S lain punya eta. Dapikeun ka kitunya, asikeun ka gitu.
pokoknya namanya gitu teh lah, cuman kan balik ke manajemen. Orang percaya ke manajemen. Ya emang benar wajar sih, maksudnya keluar masuk pemain. Biasa lah gitunya. Yang mudah-mudahan lah bisa lebih menang anu lebih halus gitu. Amin, pasti eta mah pasti penuh perhitungannya. Karena kadang ya bener kayak kata-kata teh ini Persib mah lebih gede ti pemain ya. Bener, jadi lambang di dada mah lebih besar daripada nama di punggung beneran gitunya. Iya. Dari Cristiano Ronaldo ke Persib ge, Persib mah ya Persib gitu. Bener, eta bisa tujuh lah ku gitu nama. Nah, cuman kieu kan bobotoh mah terkenal teh kieu nuntut ka Persib teh juara we anjing terus eueureuna di unggal musim oge. Cik ayeuna Persib geus juara terus. Tuntutan bobotoh apakah kudu bakal juara deui atau buka mata hayang nyoba show up lah di Asia misalkan. Tah jadi cik kumaha ieu harapan ke depannya daripada di Anjing kemarin kan aya sandingan oke gitu kan maksudnya teh naon emang Coach Bojan arek fokus di Asia nya. Macakna kan ya model Tyrell kan geus mulai naon maksudna ya umur lah tuh bisa dibobodo lah, umur tuh bisa dibobodo. Yang mudah-mudahan di Asia berhasil gitu. Amin sugan. Juaranya. Amin. Tah lamun dari Pak Ijul sendiri kumaha ya harapan Persib ke hareup udah nuntut juara deui ada 2 kali geus cukup karunya batureun. Tapi da karena bobotoh mah nya emang kumaha nya mun misalkan emang nuntut Persib juara teh memang kudu juara. Tunggal pertandingan kudu menang ya kudu menang. Gitu. Mun misalkan eleh teh sok ka karungcingnya karasa kudu dieu sarega separa ruku. Asli. Dek dahar basok ge hoream juga urang teh. Jadi mun misalkan bobotoh nuntut juara deui nya memang gitu udah kumaha deui da teu bisa kumaha gitu nya. Cuman memang ayeuna dengan pondasi ayeuna, kerangka ayeuna semoga ya doa bersama aja gitu ya buat juara 3 bintang lagi. Cuman untuk sekarang kan kita udah bicara Asia ya, bukan bicara Liga 1 lagi teh geningnya. Saya juga ini pakai baju Asia. Ngomongkeun Liga 1 mah lu jahat teh. Asli kemarin kayaknya aya jadi kieu. Asli bener. Jadi kieu sobat bedul kamari wae ge aya migrain sirahna di lapang. Nepikeun ka nonton teu beres. Heuh da wasitna kitu, kudu dikabarakeun cenah sih ieu mah Kakang Dedi. Jadi Persib mah anggar we geuningan nya geus puguh juara ge da mere wasitna teh ya Allah anyangan wae. Tuh jadi komdis teh jeung komisi wasit teh ting ka rumah can sarare gitu. Sarare. Tarunu jadi eta teh nyeun emosional bobotoh tapi untungna bobotoh ayeuna mah lebih dewasa daripada bobotoh beberapa tahun ke belakang. Ayeuna mah lebih manehna mungkin karena geus minang juara jadi lebih ke yang geus we nating tulus lah dek dilicikan oge sabodo teuing meureunna aman kan tada model pelemparan botol. Bener ayeuna alhamdulillah nya dewasa pisan. Mantap pokoknya buat bobotoh salam dunya geus jadi mencerminkan bahwa Bandung teh aman yang segala kelompok usianya ka lapang ge geus teu kudu hariwang gitu nya. Ayeuna mah teu jiga bareto teuing lah bahasa keur zaman-zaman saya keleutik zaman di Siliwangi. Lamun eleh teh geuningan apal sorangannya alun-alun teh beak. Pokona mah baheula ayeuna mah geus teu kitu nya geus dewasa lah geus. Alhamdulillah. Geus mantap lah. Tapi ya harapan ya ke depanna Persib teh kan kemarin dapet sponsor besarnya dari Allianz ya. Tah cik harapanna kumaha Pak Ijul heula geus sok cik kumaha harapanna dengan budget yang bisa dibilang udah emang kita asup akal budget lagi 1,5 triliun atuh dek meuli naon gitu. Yang menyikapi itu dengan positif lah nya. Ayeuna berarti dengan asupna Allianz berarti kan Persib teh memang tim badag gitu salah satu deh emang diperhitungkan lah nya gitu nya. Tim diperhitungkan. Punya value yang lebih gitu. Bener, punya value yang lebih terus matakan sekelas Allianz wae nempo ka Persib gitu. Dek investnya. Bener. Dek invest ka Persib. Ayeuna dengan dana segitu ya semoga bisa dikelola dengan baik oleh manajemen. Termasuk mungkin tadi pengelolaan stadion mungkin bisa lebih baik lagi, termasuk training ground-nya, training center kan bisa bikin sebenarnya. Bikin. Kayak gitu mah kan model masalah tentang permajaan GBLA atau entah nanti ada pergantian nama eta mah sabarodo teuing. Eta mah nu penting mah meureunang dari Persib untuk Persiban gitu. Cuman yang jauh dari orang dalam
Kira-kira eta bakal DJ naon ku cenah duit sakitu teh cik ngadang kamu pasti ngadeng ya orang dalam ada deket celina gitu. Ya pasti deket celina orang teh kaharewa sana deket gitu tak isu naon berkembang. Yang kayak jadi di kota Persib, jadinya terus. Jadi soblok itu jadi training center jadi training center kabeh jadinya terus museum kantor, cenahnya. kantor museum kabeh di. Oh jadi berpusat di dinya we di satu titik kan lamun sekarang mah terpecahnya sebagian di Geraha kan di Sulanjana jadi buat bobotoh yang di luar dari Bandung biar tahu dulu jarak dari Sulanjana ke GBLA itu bisa 2 hari kalau jalan. Jauh mah. Jadi kalau diakses pakai kendaraan mah kurang lebih meureun 1 jaman aya berarti 1 jaman adanya. Jadi lumayan cukup jauh ya, engke mah meureun dialokasikan di satu titik meureunan jadi mau aya plan hiji plan 2 berapa beurit meureunnya engke mah di satu titik di dinya meureunan. Jadi lebih indah meureun ka urang teh jadi kan bisa oge kan kayak jadi tur gitu kan. Rek nyeun legacy stone. Wow, atuh leuwih hareudang. Berarti geus maju berartinya pemikiran konsep manajemen Persib teh meureun. Asli. Ku ayeuna mah nya. Sudah di mana legacy stone? Di liga Eropa, Madrid, MU, pan Araraya, eta kabeh geus Araraya. Di Liga Indonesia ge kan geus aya kan Bali nya nu mulai aya Ya, kan di bawahnya ada kafe ya. kan. Geus mulai. Ya sekarang tuh Persib mah leuwih atuh Ya. dah. Pasti atuh 7,5. Ya pira ku bintang geus 4 ieu. Heula ieu teh bintang geus 4 tapi ieu tilu kene. Kumaha? Iya, Pak. Kene, Pak. Tuh, saha nu sponsor ge urang ge Kalau keren tilu, tuh. Berarti beungeuna loba, Nah, jadi balik deui ka Persib tadinya. Jadi hal naon sih Pak Ijul lamun misalkan Persib teh eleh kan tadi Pak Ijul ngomong Persib teh sok rungsing cenah gitu. Tah naon nyen rungsingna teh Pak Ijul? Mun misalkan naon ya, jadi ayeuna mun dilicikan ku wasit gitu nya kadang permainan teh tos enakeun gitu. ya, tapi wasitna nya rada pitut cenah. Rada goblok gitu nya. Rada goblok sedetik lah. Jadi kadang dirugikan oleh wasit yang akhirnya buat merubah tatanan permainan. Permainan jadi ya mengakibatkan kadang Persib jadi kalah atau seri. Kemarin juga kan pas lawan terakhir teh yang nonton stadion teh lawan Barito. Barito nonton di stadion. Oh, Pak Ijul tadi tuh jadi abi mah teu gawe. Waduh. Gawe. Kemarin sempat nonton ke Barito, lawan Baritonya tadi. Kan dirinya sempat atuh eta jelas-jelas non ya nya kuduna permainan tos enakeun ada di stadion ge geus amannya kondusif lah gitu kondusif tapi pas wasitna ya sliding ka Febri teh nya eta ti tukang bahaya eta asli teu diakumulasi nya jadi mengakibatkan bobotoh nu rarungsing teh geuning tah eta salah sahijina lah nu menyebabkan abi sok rungsing teh gitu mun bisa. Jadi maksudnya kan itu Paris, Paril Isbus gitu nyanyi pusia kan kok aya pas tapi teu ditinggali gitu. Jika nama eta teh ngelain anjing si operator liga teh jadi namun Persib beralus mah si operator jeung Farah teh paling mana juga namanya? PT Lite ngadak barodo pokona geus podo we gitu komo si Peri Paulus manjing eta nyen lieur nanti baheula oge eta mah geus ararampun ku manusia hiji eta mah cek urang lamun geus kolot susahkeun mah anak-anak maneh ulah nyusahkeun batur anjing gitu kahayang mah gitu. Nah jadi kembali dari ke Persibnya karena durasi meureunan gitu. Jadi pesan-pesan ya dari Pak Ijul buat nanti himbauan lah ya mah bisa dibilang himbauan ya. Buat bobotoh yang akan merayakan hajat Persib udah pasti hajatnya gede selain heureuy-heureuyannya komo ayeuna Pemain berarti baik lah. tambah deui gubernurna Kang Dedi sorangan Kang Dedi mah kanu hajatan mah geus eleh pokona mah Aya lawan. asli Soalnya kayak kosan sanggul ya. asli tapi ieu kudu diketahui ya ku sebagai beberapa bobotoh di luar jeung sobat badul bahwa Dedi Mulyadi mah pas keur pemilu teh tidak menunggangi Persibnya mana anjeun namanya seketik acan nyangkut Persibnya tapi geningannya rasa cinta ka Persib ya lo kat kahareudang gitu untuk maju ada jika vokalis Queen kemarin gitu-gitu Bendera asli karame pisan eta mah. Nah jadi balik deui da imah ngobrolna bolak-balik da mingeuraheun bolak-balik mah.
Jadi himbauannya dari Pak Ijul selaku warga Bandung yang bobotoh salam dunia yang akan merayakan pestanya. Naon sih Pak Ijul kudu disampaikan himbauan mah? Jangan bobotoh, tetap rayakan tapi tetap tertib. Yang penting mah eta jaga kondusivitasnya. Kondusivitas. Jangan ulah aneh-aneh eta mun bisa mah geng anjing mun bisa teh ngajar dog heula goblok ulah dog teh ieu pesta Jawa Barat ulah mau bendera masing-masing dah. Bawa Persib we. Iya, Persib ya mah. Kadang sok favorit jeung aduh ya Allah baru kamari sore sia teh anjing. Jadi ngalindir jadi aya ribut aya nampan di berita mah nu kasyawabna bobotoh ribut jeung bobotoh. Anu goreng mah anggar bobotoh deui. Padahal oknumnya. Betul gitu kan. Jadi mau bisa mah buat atribut mah dikesampingkan dulu lah, atribut yang lain-lain mah no, fokus ke Persib. Nah daripada dia kan buat barudak di Bandung. Ya, penting mah jaga keselamatan lah dan kesehatan lah. Aneh-aneh lah. Ya bener lah nu aneh-aneh teuing nya, picilakaeun ceritanya. Tinggal aya Orang tertib. Anak istri menunggu di rumah. Nah, bener. Kumaha mun anak istrinya dibawa sia kabeh? Saha? Kolot. Aya pun kolot kan. Da kolot mah ngawariskeun Persib nyawanya, lain ngawariskeun ributan da urang Bandung mah someah kabeh nya. Poana mah bobotoh cing sarole engke jaga kondusivitas kota Bandung ulah ngarusak naon nu geus aya da pemerintah teh meureunna ngabangun teh ameh Bandung teh beuki maju kan tidak menutup kemungkinan meureun nya Alians Abus teh salah sahijina bahwa Bandung teh kotana menarik oke kan selain sepak bola ada pasti setiap yang mau invest ke Persib lihat dari beberapa aspek kan tidak satu aspek saja meureun gitulah lamun cek bahasa marketing nama kan pasti banyak hal yang dipertimbangkan. Jadi kieu lah pada dia nama iya Batagor kan urang Batagor kan urang siksa heula ieu. Itu pangeranna Payung itu. Siap. Biar atos biar tila. Ayeuna cayun pasti kapotong ayeuna. Soalnya mah ieu Batagor ngeunah pisan. Ieu ayana di daerah Rawa Sentul di Jababeka 2. Orang Sabian ya. Tuh, ya. Anjay. Nah, pokoknya nama ieu logona teh bisi poho soalna kamu anu viral-viral si karoplok teh sok nurut-nurut munding. Tah ieu nu asli nama ieu tah sebelah gan-gannya. Nah. Mungkin pokoknya mah nomor teleponnya di dia. Pokoknya mah tinggal di kontak we terus dirinya. Dari mah bisa terima pesanan partai besar kecil ge aya kabeh pokoknya pangeunana moal kaduhung. Ngarang pisan asli. Kayak gitu asli anu nyepeng kamera ge hayaeun ngan cari tawaran da cewek urang heula di dia ngomong pada gitu heula di ditu. Nah, balik deui ka Persib nya ada beberapa momen deui gitu. Kan di Persib sok banyak kalimat-kalimat anu heuh pikaseureun tapi da emang nyaan. Kan aya gini istilah Persib dulu baru kamu gitu pan. Terus aya tinggalkeun pagawean tinggalkeun oncul pokoknya cul sagala yang Persib mah gitunya. Berarti ayana sebuah kalimat eta teh emang benar terjadi atau cuman kalimat sih eta teh? Mun baheula mah nya aya lagu teh gini ku jual baju celana. Benar eta benar. Itu semua demi Persib. Jadi mun misalkan ya kadang nya beberapa nya ku abi ge karasaannya kalaman jadi misalkan di nonton Persib nya aduh naonnya nu kudu dijual ya hayang pisan nonton Persib ya jual sepatu ya yang beli tiket gitu kadang terus aduh hayang beli baju yang Persib jual we naonnya kadang baju deui jual gitu jadi duit ya jadi duit lah naon gitu. Berarti Persib mah juga narkoba tuh aya adaptif jadi manehna teh nyandu kitunya hese pokona mah gas we nyandu bener jadi pokona mah mun hayang tah moal carana cepat cek kasar mah ngabelaan ngaju ka hutang benernya jangan beli tiket walaupun tiket mahal juga ayeuna ge nya ya kuatkeun ka anjir sold out cenanya ngadenge mah pada dia pas begitu dibuka ge jarak seberapa sih sold out Pas begitu dibuka ge paling ge 3 hari 4 hari geus langsung sold out. Soalnya pas begitu dibuka bajunya tuh langsung buka website resmina jangan belanja beli tiket. Pokoknya naikkan. Nah, kedua dari sudut pandang Padadinya kan Pak Iju mah da emang di Bandung, jadi kan aksesnya emang deket. Nah, mungkin kalau dari Padadi mah pas pisan karena ada jarak dari kita dari Bekasi ke sini ke Bandung kan lumayan jauhnya Pak.
Jadi hal apa saja yang harus dipersiapkan saat OTW ke Bandung Kang. Jadi bisi manehna misalkan boga jangsa tiketeun ieu. Anjing nu penting mah nepi ka Bandung we gitu kan loba oge nu gitu. Jadi naon sih masukan Nya cenah naon sih bos dikeun jadi ka Bandung. Kan nobar di Sumarekon aya nobar. Pokoknya mah di titik-titik kan titik-titik Bandung disediakeunnya aya pemerintahnya. nobar. Jadi, Aman lah. tong hariwang lah. Hariwang. Jadi mun eueuh tiket ge bisa hayang jadi bagian sejarah merayakan kemenangan Persib di Kota Bandung tahun 2025 dararatang gitu ulah ngara rusaknya sekali deui eta pokona mah ulah ngara rusak. Mungkin closing statement-nya dari Pak Dadi karena waktu mulai panjang tapi sebelum ke closing statement ya mungkin nanti setelah final saya akan nyoba berbincang lah sama teman-teman yang udah masuk ke Planet Member Persib. Apakah yang dijanjikan benefit-benefit di awal kalau gabung Planet Persib itu benar terrealisasi atau tidak? Nah nanti Pak Dadi merenang. Kalau Pak Dadi tidak sibuk mah kita diskusi lagi di Dida. Jadi kan sekarang udah mulai lagi pembukaan buat member barunya. Nah jadi ada istilahnya ada input lah buat mereka. Jadi asup teh dia bahwa emang bener ya kejadian aja gitu. Saat mudah-mudahan lah aja lah pembelajaran nambah deui. Siap. Jadi ada 2 orang lah. Jadi kan ada 2 asumsi ya gitu. Jadi buat orang yang nonton di rumah teh bisa ngelihat kan kalau oh geningan benefit nanti sesuai dengan apa yang dijanjikan kan mantap atau gitu mau benar tuh pada di. Tapi sejauh ini mah emang itu benar terjadinya bahwa pada di ikut training ground anak jadi escort kan minta tanda tangan babari pada di mah kecuali si Ciro jeung si Dapi terada hese-nya udah kamari tanda tangan pas Saditra adanya gitu. Nah jadi kita langsung ke closing statement. Jadi Salah aja deh. kumaha tuh? Asa nu pipa mau mendelegasikan ke Persib. Oh nyata eta bener. Bahas. Oh bener. Pipa teh nepikeun ka lamun bahasa urang nama langsung nitah karyawana anjing datangan Persib keur nepikeun ka kitunya. AFC dilewat PSSI tidak dilibatkan. Eta kumaha teh bisa kitu kumaha? Nah, eta amazing lah Persib teh asik. Jadi tidak terbatas ya langsung Pak nitah Tapi pagi nih ya kemarin. gaji telat. Gaji telat. Iya kah? Isu terakhir nu lagi hangat sekarang Pak Ijulnya. Pendapat Pak Ijul kan si sekarang teh si Persib teh kan tiba lagi inkonsistensi teh di lini belakangnya. Ya. Kadang lamun keur alus baikna kiperna tuh nu hayang sare kan kadang sok kitu nya. Da kudu contoh we Pak. Masa ke tahun 2018 Persib geus kudu juara atuh. Keur ku si Mario Gomez teh geus eueuh lawan. Da tuduh momal rasa ku batur. Elewe terus nepikeun kata. Sekarang kan si Bojan teh datang menambal kelemahan eta ngadatangkeun si Kevin Mendoza. Terus sekarang ada isu nih si Kevin teh arek pindah ka Liga Thailand tah kumaha Pak Iju. Aduh. Tos aya chance lebar nah buat pindah gitu nya si Mendoza. Tapi nyata baik-baik ka pemain di manajemen ya biasana. Da urang mah saukur bobotoh gitu. Benar. Kita menilainya dari luar nya. Menilai dari luar. Jadi misalkan ayeuna kamari sih abi ningali nya kudu ditambah deui dengan sekelas Mendoza deui lah nya bintangna naon skillna. Cuman kemarin ningali Teja Paku Alam lawan kamari teh naon? Persita, perang bisa eta Teja. Sabaraha kali save eta ge mun misalkan penalti mah ada 2 hiji sebenarnya. Betul. Eta sieuna ka asupan Kevin Mendoza. Jika ada mah dikeun mah enak bisanya. Tapi memang kalau wihan Kevin Mendoza teh deal out-nya, deal out permainan. Bisa, benar. Jadi tipe-tipe kiper modern lah tipe-tipe kiper modern jadi nu hese jarang ditemui gitu lah di Liga 1 Indonesia. Jadinya sangat disayangkan kalau misalkan sekarang ada rumornya ke Thailand ya. Rumornya ke Thailand si Mendoza sangat disayangkan. Cuman kalau misalkan pemain dan manajemennya Persib sudah setuju ya kita harus dapat lagi nih sekelas Mendoza lagi. Minimal sejauh lah kualitasnya. Benar. Tah pada di menyikapi si Kevin Dewa si Nick Wipers kan manana beak teh akhir Mei ayeuna nya kontrakna teh soalna kamari nelpon ka umum ieu budak ulah dikontrak wae kartapkeun atuh da hese geuning pada di geus bisa kartap we digana paguluting BPJS digana pada di kan si Kevin teh beak ieu akhir bulan ayeuna teh Kevin nih sini tuh aing kode ya Allah si Nick teh kan deuk beak jadi kumaha tah lamun nepikeun ka sini keng soalnya si Nick teh jadi satu-satunya pemain asing yang paling lama bertahan di Persib meski musim. Jadi kumaha teh lamun misalkan nepi kalegitan sini.
Dengan balik ke ya kan balik ke manajemen. Ya kemana umur sih di Benar. lama umur. Emang benar. Nanti mau Tapi kan si Nick mah ayeuna lagi umur geus tidak muda lagi tapi Konsisten ya. asli geus Beuki kan enak. sempat mau dibuang di zaman Luis Milla Terus teh. gila ya. Tapi kan Manena berhasil menunjukkan, berhasil survive. Manena melewati fase bahwa Manena pernah dibuang itulah ke Luis Milla kan. Lebih karet pindah ke PSS Sleman, namun salah kan terjadi stay di Persib akhirnya kan 2 bintang lah. Meren di satu sisinya dari sudut pandang seorang bobotoh pasti sardihnya ketinggalkan wae pasti ya pasti. Jeung mungkin teh nya. jeung teh naon nya? Tandem sahage mereka mah Jalannya, eta ya. jalan, benar. Di zaman Jupe boleh nya? Zaman Jupe Jupe-nya. zaman Jupe, Jupe, terus kayak Ibu Ibu Nepo, Nepo. terus kasih Alberto, Alberto. ada kasih Agus, si Agus. Agus baik paling gacor pokoknya si Gacor. Agus. Si keras kepala. Agus mah. So, Sirah asli bawa topi ke ieu deui Agus Emirates kan? asli sih Bang. Oh iya ya dek ngayakeun ieu sebenarnya ngaranna teh maskapai sebenarnya. Maskapai. Maskapai. Jadi langsung benernya ke closing statement antara lamun dibahas kabeh di dieu moal Wah, beakna nya. beakna da. Bahas Persib. Persib mah da beda deui Persib mah urusan hate. Dia geus closing sabaraha kali jadi deui ya. Nggak jadi Gara-gara. tapi nu aya mah jadi meureun. Jadi closing statement mungkin harapan di sudut pandang. tapi eta nu nu. Nah, itu jadi Mana masih Alberto. kan pindah ke Liga India. Iya, iya. Juara deui itu. Juara deui gitu. Apa mimiti main di dia. Oh, iya. Pokoknya nama tegar kalau asli tapi eta mah pengaruh si Bojan bahwa si Alberto mah kan teu bisa bola-bola jauh. Jadi Dilompatkeun. mau dilompatkeun teh geus si Alberto mah tapi kan Bojan berhasil menutupi kekurangan bola Persib mata Persib bisa juara gitu. Jadi Jeung alus si Alberto teh orang kuat. Mang Frans jeung postur pemain-pemain. Itu jeung kuat ieu maksudna teh naon teh? Namanya mental. jika si Kim baheula dibuli pan sebelum zaman si Pak eta teh pelatihan teh dari aing si Miljan. Ya si Dejan. Oh, si Dejan. Dejan Antoni. Nepikeun ka dibuli dana-dana tapi berhasil membuktikan. Tapi dengan membuktikan bahwa manehna layak aya di Persib tapi sayangna tidak bisa menghadirkan gelar juara eta beunannya. Beda jeung nu ayeuna mah si Bojan mah saya mah lebih sepakat bahwa si Bojan mah adalah master set. Jadi master kelas ya. lain master set lantaran kieu sok we bahan mah naon diracik di dahareungeunna gitu. Apatah ajek si Bojan ge ayeuna kan jadi tren ieu gaya melatih si Bojan teh. Jadi permainan sepak bola cantik teh geus terkepinggirkan. Ayeuna mah pragmatis geus ayeuna. Pokona mah nu penting mah gol sanit menit gol daripada loba nyong bola. Ya itu. Tadi menjadi mah closing statement-na ya. Moal ieu mah. Dari sudut pandang bobotoh ya kan bisa dibilangnya model pada dia kan bobotoh yang ada di perbatasannya di bawah kita teh bakal bersinggungan jeung tim tetangganya jeung rival anu di mana orang teh kudu bisa menjaga beberapa hal lah beda jeung di Bandung di Bandung mah make baju Persib ya sebenarnya mah urang ge di dia make baju Persib aman-aman wae cuma lamun papanggih jeung anu rada tunduhnya bisa jadi piriweun. Ya alhamdulillah kan cepat itu juga baheula model bola mah edan mah. Jadi harapannya naon Persib buat kedepannya pada di lantaran AFC di depan mata terus Persib bertransformasi hampir mungkin 50%. Nah, jadi tadi Pak Ijol pastilah setiap bobotoh hayang mah Persib juara terus cuman kan ya karunya kan bikin lain hal di gambar sedikitnya karunya penting mah AFC we eta minimal soalnya iya aduh tapi minimal berenang lolos fase grup Asia jadi minimal berenang lolos fase grup heula yang rada jongjon soalnya kan hese-nya ke Liga Indonesia yang lolos fase grup teh rada hese gitu. Jadi harapan pada Dimas seperti itu. Nah, aya bintangan gitu lah. Itu polos tuh. Nah, dari Pak Ijul sendiri gimana tuh Pak Ijul harapan Persib ke depannya ini mah? Ya sami we. Nu penting mah Persib dek juara tadi juara ge sarua lah urang mah hati biru teh gini nya. Nu penting tapi ayeuna kan aya kesempatan ya di Asia nya. Ya dicobalah sekarang semoga bisa jodohnya gitu. Amin. Sugan tahun ayeuna nya di Asia jadi tidak bicara Liga Indonesia lagi.
bicara Asia dan bisa mempersembahkan gelar juara. Amin tah gitu. Jeung deui nu paling penting mah pemain cing sarehat si Bojana Ya. cing panjang umur meh teu loba cedera karena si Bojana mikir terus. Oke. Makan wae. Makan wae. Bikin kesiram lagi Belum. Nah, bisa nyari di YouTube. Nah, ada di pas kemarin yang konten sebelumnya teh yang Kang Deddy mau ngirim wasit ke Barak, ada tuh di si Bojana bikin ka joget ska tah edan mana mah di Tinggal beureuh. asli. Nah, mungkin ini sudah sampai di akhir diskusi kitanya ngaput ngobrol bari jeput. Jangan lupa buat teman-teman yang suka Persib dukung channel kita terus dengan cara di like, di komen, di subscribe, dan di share. Eta mah penting. Nanti ada giveaway nih. Kalau sudah sampai 1000 subscriber, nanti ada giveaway langsung dari Pak Komandan. Jadi terima kasih pada dia atas waktunya, Pak Ijul yang jauh-jauh dari Bandung udah silaturahmi ke sini. Dan yang terakhir terima kasih buat Bobotoh Cimahi kemarin pas ngeliat ternyata bikin ka subscribe kieu baru rak Cimahi mata loba. Nuhun pisan balik yang emang kita belum kenal, tapi suatu saat kalau misalkan ngelihat konten ini sampai selesai, yang ada di sekitaran Bekasi atau Cikarang, khususnya buat anggota Piking Cimahi, yuk kita duduk bareng, kita ngobrol-ngobrol di sinilah pokoknya mah. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.